gunakeun waktu urang pikeun ibadah. Ulah telat meme beakna waktu, meme datangna rasa hanjakal. Ya. Umur urang ulah rek dihambur hambur. Umur urang ulah rek dimonyah monyah. Ya. Memeh leungitna gagal ropo. Urang ulah sampai erep umur tepuguh. Ya, ti waktu ka waktu rutinitas teh angger kitu wae. Teu aya perobihan. Ya, teu karaos umur urang nyerelek wae. Teu karaos. Harita urang kerja di orok. Ti orok robah jadi budak, ti budak naik jadi remaja, dewasa kolot cetuk huis. Nini jeung aki. Ayeuna umur orang muru ka sareupna. Nya. Urang teu? Nya, umur orang muru ka sareupna didodoho. Nya. Nu akhirna umur orang jadi sangsarang padung, dikubur di jero tanah. Memeh eta kajadian orang kudu siap-siap. Coba aya hiji nadom ya, nu mepelingan ka urang biasana ari dipepelingan ku nyanyi mah sok ngeuna ya. Beda jeung lamun dinasehatan aiku dinasehatan mah ongkoh-ongkoh wae, tapi lamun ku nadoman sok dituturkeun tara diamalkeun hanteu ya. Urang tingali ya cik bisa henteu ya arudna nu kumahanya, nyanyina teh kumaha gitu. Urang teang heula. Hayu batur geura siap, mungpung hirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah, bekel jaga di akhirat. Bisa. Hayu batur geura siap, mungpung hirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah, bekel jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu, datang nasa waktu-waktu, bari henteu ngetuk pintu, ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang, moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan teu bisa ditambahan, sanajan sadetik pisan teu bisa ditambahan. Tuh cek dalil cek nyanyi kitu. Urang diajak sangkan siapnya, mengpeng masih hirup ulah sampai hilap ku pedah naon, loba teuing katungkul ku hal-hal anu kurang manfaat pikeun kahirupan akhirat. Teuing aya urusan dunia malah teu nyahongan anu jelas dina urusan dunia Gusti Allah geus nyiapkeun hanas leutik jeung gede kumaha takdirna, kumaha ukuran ti Gusti Allah. Urang di dieu cek sain di titah buru geura lobakeun amal ibadah. Ya.
tujuan amal ibadah tadi jang bekel jaga di akhirat. Naon sabab aya nu ngaran maot ya geus nunggu cenah ka urang teu nyaho waktu teu nyaho dimangsa nya aya jalma katempona ku urang teh keur harokatul matbu cek urang dah isukan oge maot mending lamun nyebut maot mah heug nyebutna paeh nya lantaran jalmana jalma teu boga aya jalma kaya mah nyebutna ge pupus nya oh hanteu itu sarua wae maot bisi dibedakeun gitu nya buru cenah kitu lantaran teu nyaho waktu teu nyaho jeung deui teu kira-kira nu namina maot mah dongkapna teh Bu nya teu siang teu wengi jeung teu ningali nya budakna sabaraha sagede kumaha budakna teu ningali nu namina maot mah kadawak wae jeung di mana eta ajal geus datang moal bisa dipanjangkeun najan urang nyanyi dina unggah tepung tahun sok teu Bu nyanyi dina unggah tepung tahun teh urang teh begitu tanggal saanu cek batur teh barakallahu fi umrik aya nu nyanyi panjang umurnya serta mulia panjangan Bu hah